Kemai ame kare ini. Kemana eta ngajualna? Wah, cicing orang pencit ku urang pan teu boga deungeuna. Hayu lah tuturkeun urang ulin deui ka luman aing mah. Nyus, ayeuna manehna jadi kuku makocina. Yes, ya mah kitu. Mana atuh lono? Mung arek naon kikituan. Maneh we Nyus bisa dibejakeun ka mah ewo kayam naik dipencit. Cirit mah sagala-gala main bejakeun sia mah. Heuh kemai aing we lah. Ieu lono, ampikeun hayamna urang pencit ke. Urang ampikeun heula. Kemana si Puru Nyus teh lila-lila teuing? Heeh, salin oge meni lila. Teuing. Hayu ah urang kuku cemilan deui. Lain teh tadi mana mah Puru Nyus make baju eta teh. Jika anabe. Hayu ah kalau kagararaneng, mana ka itu? Cuki biasa mira. Cuki biasa mira. Cuki. Berat. Sio. Karasanya si aku tolong beung. Ku tulang baheung naon? Nah, ku cangkeng kehen. Si Amar main tinihan wae, pae geura Mang Puru Nyus. Da tadi oge nyurungkeun ka Amar. Maneh hirup ke sok jadi pendendam sepamali kehen. Atuh kudu dibayar bisa jadi hutang. Hutang-hutang sejangkar kehen. Gak kena. Ye caladuk sirit mos ya. Hatu arek ulin deui mah. Aing mah era ku tatangga aing make baju kieu. Malah harek beresan lapar aing nyumi. Ayo urang nyuhnya Mar. Yo. Ye si caladuk sirit mah aing ditinggalkeun sorangan. Aing mah rek lempangan di jalan.